Nomor katilu tina wajibna adus teh nyaeta wan nipasu jeung nipas. Naon ari nipas teh nyaeta hiji getih anu kaluar dina sabada kaluarna orok, tah ngiring-ngiring orok kaluar getih aya tah. Eta getih anu kaluar dina sabada ngaluarkeun orok, maka nu kitu disebutna getih nipas. Ketika keluar getih nipas, maka yajibu al-ghuslu, wajib adus. Wajib adus tah. Nomor kaopat tina nu wajib adus teh nyaeta wal wiladah, ngajuru. Jadi sabada ngajuru, ya sabada ngajuru, sok sanajan bersih eueuh getihan teu kaluarna naon, pokona mah bersih we ieu mah, maka wajib adus. Adus tah wajib adusna. Sok sanajan ieu mah da bersih yeuh, orokna eueuh getihan, bahkan bobogaanna oge eueuh getihan, bersih we ieu mah mulus rahayu berkah salamet. Sok sanajan kitu da ngajuru, bahasana oge di dieu wal wiladah, ngajuru, maka wajib adus. Nomor kagenep terakhir anu ngawajibkeun kana adus teh nyaeta wal mautu, maut. Ngan lain wajib adus nu maot mah tegesna wajib diadusan ku jelma nu hirup. Lamun anu maot wajib adus saik adus sorangan, kabayang sieuna. Lain nu maotna tapi nu hirupna wajib ngadusan ka nu maotna.